Ya Rasulullah salamun alaik. Sodako ulah kanyahoan ku batur tah ku hebat-hebatna nu buta keur hees tengah peuting asupkeun kurang nu nyaho tah mangga sabi nyaho Haji Pendi ge pernah kos kitu tah ku hebat-hebat Haji Pendi bener ku lagi nyaksian bener harti nyaho aya nu buta asupkeun nan hajud bebeja kula membung hayang kanyahoan ceuk aya nu buta keur hees asupkeun ku kula engke jelema ngomong deui kula membung kanyahoan ku batur ceuk tama tuh maning ka studiokeun wae atuh kos kitu mah geus ulah hayang kanyahoan ku sasa cukup nu nita Allah nu nyahoan Allah ieulah indah jasa di akhirat bakal dipayungan Masya Allah. Aya jelema ceurik bae kunaon saya ceurik duh kiai hutang gede aju jang dahar isu ke ulah ngomong geus ulah ngomong ya culak cileukeun lah beusi aya jelema embung kanyahoan cukup kunya ai kunya naonan geus kajeun tah dikeun kanyan Allah nyahoan beres di akhirat di payungan Masya Allah ngan payungna bocor kunaon dia merena leutik jadi kudu nu gede merena bukaeun sabulaneun dah ya lamun sampai 100.000 berarti sebulan berarti 3 juta set tanya nagas gan tenang Allah cek pamajikan mun di mana tah buku kapanggih jeung Ki Haji kolot desa cekna aju aya nu merena mah nu ngora hatuh jadi mah jangan nipu bae naon ge nipu nya bisa nipuna kamari Zarah ka Gunung Haruman dia keluarkan duit dihitung gue bener iba kasaksian gue kula set bulu amat nu dicokot nu tungtung hiji doang set anu dihitung dikajerokeun deui eta kan ngaranna ngagocek tuh kos gitu anak ge kagocek ku jana anak nah ieu keur carita sedekah ieu sia bangun ngalengis amat kunaon tad nyin majlisan anggeus ulah gandeng-gandeng naon nun cenah keramikna sabaraha meter aya meureun 100 meteran sabaraha duiteun eta nyaho 100 meter 100 meter kali sabaraha eta kali 10 juta cukup jit leuwih geus kajeun tah 10 juta ulah gandeng-gandeng ka sasanya ulah gandeng-gandeng tah di payungan ke dia payungan Masya Allah biasanya kerja nih yin pondok sabaraha sabaraha yin pondokna 10 kagenep 10 kagenep gede tamah aja sediheun amat teman kurang naon jangan ngagali pondasi acan atuh siapa paingan sedih atuh gede teh nyeun duit teu gablek sia datang ka paeh tambah sedih teu mun kitu bah kurang kenteng gitu aing karti tah ieu sedekah urang teh jang masjid jang majelis jang pondok fakir miskin yatim piatu ulah kanyahoan ku sasa Masya Allah urang boga mitoha kemudian orang kitu kadeuleum teh orang darurat geus ulah sok hayang kaalem ku naon kitu ku mitoha ulah mitoha keur meleng langsung urang ngasupkeun set aya teh 5 juta nyana ge barang kitu kaget emak ieu barang hudang hees seju ieu aya duit ieu 5 juta ti saha ulah bebeja urang geus bae antep sahanya mama jam kabalikat teu wau pan mama wali odam cenah bejana sok aya tuh kajin mama teu wau jae ge binantu nu di dieu bae baja binantu nu aya mah boro-boro merah biasana ge aya baliknyana leungit biasana ge jak kitu cenah tapi mah aya ta duit nah eta geus hebat da geus ulah bebejang geus lah mak tamang geus milik emak bae geus lah
emang sia kitu bere ka henteu kula pokona mah eta mah milik emak bae sudah bae kasa wow masyaallah buat jasa ganjaranna ulah kenya nyawa ieu mah dulur dalekeun ye ieu nya ieu budak yatim ye kukula dek dibere ye nya tah dalekeun ye saksian ku kabehannya beusi Allah teu nyahoan ya dalekeun dia gocek ya. Nah ieu keur carita hadis ieu pohara ganjaranna sehingga di akhirat saat kapanasan Allah mayungan bayangkeun ku urang urang bakal kaditu panas anu kabina-bina kabeh ngabutuhkeun payung kabeneran Allah mayungan nyana begitu ditanya sia ieu boga ganjaran naon sehingga dipayungan ku Allah ieu horenganan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha jelema nu sadaqah ku hiji sadaqah kemudian disamarkeun nu nyaho kecuali nyana bae teh nu nyaho komo nyana ge teu nyaho mah ieu mah keur carita nu diberena bae cukup nu nyaho ulah aya nu nyaho sasage hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh cek kinayahna boro-boro batur leungeun katuhum merek kenca ge teu nyaho. Ya Allah ya Rabbi eta mah ganjaranna pohara jasa ih pohara urang mah peneliti ge aya kajawan ku batur atuh komo gede nah daripada urang ngandelkeun amal urang nu lain teu boga kabeneran teu bisa kabeneran urang aya harta maning ieu ngamalkeun hadis ieu duh Gusti meureun Gusti nu mantap ka abdi mere harta ge dagang maju tani maju ieu teh meureunnan kita asup ka surga lewat harta titipan Gusti kiai ka surga lewat ilmu titipan Gusti pejabat ka surga lewat jabatanana ieu abdi meureunanan ieu bae ai kitu wali ka surga lewat zuhudna wali ka surga lewat tawakalna abdi mah zuhud jeung tawakal teu bisa tapi aya titipan Gusti harta meureun abdi titah ka surga ku Gusti lewat harta ieu iyalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin amalkan ya fa akhfa ieu mah kan hadisna ge pohaja muttafaqun alaih lain hadis sambarangan aju rawina ge Abi Hurairah teh pangloba-lobana sahabat ribuan hadis talar sehingga kabeh jelema ka Abu Hurairah nanyakeun hadis ih lain lalagaan al mana al ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa alamul ma'rifati wa huwa alamul lahud lan utawi alam ma'rifat lan utawi alamul ma'rifah iku alam lahud wa huwa lan utawi alamul ma'rifah al-watanul asli iku tahapan kang bangsa asal al-malkuru kang den tutur alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi kang den damel fihi dalam batanul asli apa ruhul qudsi biasani taqwim ing dalam leuwih becik-becik ke taqwim adegan wal mawadu min ruhul qudsi lan utaikan dan karebaken saking ruhul qudsi al insanul hakiki wa iku insan kang bangsa hakiki Allah udiakan dan titipkeun ya ruh kang dan titipkeun ya kitu allazi udia fil lubbil qalbi kang dan titipakeun ya ruhul qudsi ing dalam lubbil qalbi wa yazaru wujuduhu bitaubat lan lahir apa wujud ruhul qudsi kalawan tobat wa talqini lan talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan ngamulazamahan kalimah la ilaha illallah bilisanihi awalan kalawan lisane ya insan ing dalam awale ala kalimati la ilaha illallah ingat kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisani al insan bil jinan ba'da hayatil qalbi dalam hati dalam suasana urip hati ima tusamihul mutasawwif pada waktuna ngangarani hu ing ruhul qudsi sapa ahli tasawuf
tiflal ma'ani ing tiflal ma'ani li'annahu kana satuhuna ruhul kursi minal ma'nawiyatil kursiyah ikut tetu saking sakeh makna kang bangsa kursi fatasmiyatu tiflan li khisali caritaan alam ieu aya hubungan jeung ayat nu tadi ayat alastu birabbikum qalu bala syahid berarti Allah teh nyieun roh heula ti heula kemudian diasupkeun ka jasad masing-masing sesuai jeung waktuna. Jadi awak urang mah sakadar casing doang. Casing buatan Belanda, Amerika, Jepang eta HP. Casing. Wari aya nu buatan Indonesia niru-niru Cina. Buatan Indonesia murah hargana. Tapi bagus. Ieu HP buatan Indonesia kuari. Merekna di dinya SPD. Supendi. Nah, ieu casing aslina urang mah roh. Sebab diciptakeun ti heula. Ieu mah pandeuri. Ari roh mah diciptakeun ku Gusti Allah teh eueuh nu nyaho. Tina naon dijieuna eueuh nu nyaho. Numantak yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Sahabat daros ka anjeun yas'alunaka 'anir ruh tentang ruh. Jawab. Eueuh nu nyaho roh mah kitu bejakeun. Balil amru. Balik urusan roh mah urusan pangeran. Nyahuan diciptakeun tina naon roh tama urusan Allah. Urang ulah hayang nyaho ulah ditaliti kajeun hukum agama moal kataliti. Geus eta mah pasrahkeun ka Allah urusan roh mah. Tapi awak urang mah kapan dijieuna tina anasirul arba'ah. Taneuh, cai, hawa, seuneu. Mendak manusia ngabutuhkeun eta. Ayalah infrastruktur. Kebutuhan manusia. Jang kebutuhan manusia, aduh poek, kudu aya lampu, infrastruktur. Aduh cai, nyieun lah pam, infrastruktur. Aduh jalan garinjul, nah, lapor ka bupati, cor, ieu dicor, ieu henteu, ieu dicor, ieu henteu. Eta kos kitu eta, infrastruktur. Tah ieu urusan-urusan ada kebutuhan manusia maksudna. Aduh, ieu teh kumaha urang dahar, tani, Karawang, kabanjiran. Kirim ku di Thailand ka urang. Set, nu di urang pan loba kirim ka ditu. Emang kos kitu nagara mah. Abeh untungnya na ti rakyat. Sebab negara urang mah lain rek urusan rakyat. Abeh rakyat urusannya na. DPR teh dewan. Nona dewan kan? Ah nu bener. Bener ta salah ta Dewan Perwakilan Rakyat ta salah. Ih, salah. Yang dibejaan waslina nya. Tah. Jadi aya kudu nama pemerintah ngurusan rakyat, ternyata rakyat titah ngurusan pemerintah kan tibalik. Nah, atuh lamun nya mah deuk urusan rakyat deuk naon atuh beas urang di ka Thailandkeun ti Thailand kadiekeun horenganan eta keuntungannya na ai deuk urusan rakyat mah deuk naon atuh uyah urang di luar negerikeun di luar negeri diolah aju di ka Indonesiakeun oh cak cenah eta bisnis jangnyana untungna ieu minyak atuh kelola bae ku urang jeung urang yang mampu kunaon atuh dijual ka batur kemudian dibatur di ka urangkeun haju mahal bae urang ari jang rakyat mah lain kitu keur carita kitu pas-pasan atuh tapi kan ente udag-udagan ayo nya namanya rakyat mah rakyat ieu mah keur carita aslina nu dicaritakeun di luar ieu lain asli mantap jadi pemerintah di urang wallahu alam di akhirat wallahu alam
entek cerita Gus Dur kamari kurang kedatangan supir Gus Dur, aya supir Gus Dur ti susah datang ka jadi presiden, kamari ka dia ceri nyana rek balik ka ditu aya alamat kita balik bebejat kita bebejat lah ka di kamari ka dia nyaritakeun nyana tentang perjalanan Gus Dur ceri nyana unaon cerikna Gus Dur miliaran tapi duit dibikin disesuaikan jeung aturanana nu cerik kunaon make cerik anakna hayang ka duit eta dicarekan ku Gus Dur anak dititah neangan duit eta teu beunang ku anak teu beunang jangan kamu bapak aja haram makan duit ini nyana cerik jangan sekali-kali cek Gus Dur ngadasatan anakna jangan sekali-kali makan duit pemerintah ayah saja tidak mau disesuaikan aturan miliaran duit di kantong cek pada miliaran anak mah hampir kelaparan mantap nyana cerik ya Allah saya saksinya saya supirnya coba gua hari camat mana bupati mana ayo ya cerita Gus Dur nyaritakeun loba tak kabari cerita eta kakarek cerita ti supirna kula boga cerita nu langsung ti jelema-jelema deket guari nu mantak nyana balik ka ditu kunaon acak-acakan negara acak-acakan NU cerita asli nyana begitu dek milu dilarang ku Gus Dur sebab nyana termasuk anak kesayangan nyana jangan ikut-ikutan biarkan panjang tak ceritanya iya tuh ke situ ahli Allah moal dayekeun ngadahar duit di pamarentah moal dayekeun Gus Dur henteu pernah makan saya enggak pernah makan uang itu anak cerik hayang teu bisa kita usaha ku nya ya Allah nah ieu infrastruktur ieu tidak tanah butuh tanah, tidak cai butuh cai, tidak hawa butuh hawa, tidak seuneu butuh seuneu. Urang eta jang awak isuk pagetor roh menghadap Allah. Awak urang mah dikubur asal tidak tanah dikataneukeun deui. Tapi asana rieuh amat ieu hirup udag-udagan. Udag-udagan nu tani udag-udagan hayang ngejar hasil tanina teh salat. Hayang boga duit kejaran duitna di Pemda di gitu instansi di pabrik ngejar duit teu salat hanya sekedar kebutuhan awak bakal dikubur rugi amat anu aslina ieu roh urang nu baheula roh mah dijieunna ti heula moal eueuh deui terus diciptakeun ku Allah moal eueuh roh mah terus bae terus diciptakeunana mah anyar roh teh sebab ciptaan Allah aya mimitina Allah mah eueuh mimitina awalun bila tidak wa akhirun bila tiha Allah tapi roh mah aya mimitina ngan moal eueuh terus roh mah urang ya urang kadong geus aya kadong cik almarhum MZ kadong sudah ada kita urang sih hade aya mimitina roh urang baheula tapi moal aya tungtungna terus bae urang tinggal nyaba ke aslina ke akhirat apakah ka surga apakah ka neraka eta nu kudu dipikir ai awak urang dikubur awak urang mah aya nu kuburanna di laut ka laut aya di kuburanna di sumur teu diangkat deui aya kuburanna nu kamari teh kena gempa berat teu diangkat deui tsunami sabaraha ribu ratus ribu manusia eueuh kuburanna eta sabira jasad asal tidak taneuh deui bae atuh salah masalah tapi roh orang kembali di kaditu nah iyalah orang kudu urusan roh awak diurus butuh dahar neangan butuh nginum neangan kok roh fitrahna urang teu diteangan ka butuh roh emang roh urang teu butuh ketika roh ngadenge Al-Qur'an beda urang ngadenge bacaan Al-Qur'an roh urang beda lain deui sok derege ngadenge bae urang adzan Mekah lain deui Allahu akbar lain deui kare masyaallah muringkak bulu coba gak ngadenge urang Haji Pendi suara Haji Pendi teh lain muringkak bulu muringkak leungeun bobog sia tah
ulah datang ke kos gitu. Nah, urang ngadenge Al-Qur'an lain, ngadenge bacaan lain, ngadenge kitab-kitab lain, roh makananana. Ketika roh teh lapar, hayang dibere dahar, ngaji sek. Eta teh ngaji teh keur dahar roh keur dahar, ieu kuari keur dahar. Anu seubeung mah hese. Anu nundutan geus sebentar roh tah. Eta beda. Roh bere dahar gut. Daharna naon? Asma Allah. Nuturkeun perintah Allah. Baca Quran, zikir, sholawat, eta adalah makanan roh. Jadi makanan awak, makanan roh. Tinggal baik ku urang, kuari direnung, cek ahli torikoh mah, cek Imam Ghazali renung. Ketika orang ngerenung, aing si lobaan mere dahar ka awak apa ka roh. Tinggal gitu doang. Renung. Awak, sia mah ieu ku aing asa lapar dibere, nginum dibere, hayang hees jang awak supaya aing ditudup tuh. Hayang ka awewe tinggal ceklak doang. Sia awak malah mah teu seubeuh hiji, sia dua malah mah. Hayu ku ari rencana deui mun aya jahe mah ku sia endeup deui. Sia deui. Ayo roh. Sia deui. Abi brojak bae pan genep kali kawin bener tanya. Ye. Malah mantak aju ka Cilewok gede usir babajikan eta. Tuh. Kebutuhan sia mah hayu bae, kebutuhan sia mah dahar hayu bae, bahkan ka restoran minum gitu kene butuh es kopi. Ayo es hayu bae ka awewe hayu deui, hayu bae terus bae sia mah. Ayo teu seubeuh hiji dua tilu hayu bae. Masalah ngan hartina sia deui ai roh iraha ieu diberena. Tuh kan? Iraha ieu. Renung ku urang. Sia deui. Cak roh teh bagus ya mikiran aing cak roh. Ai sia ieu mikiran jam sabaraha ya kuari? Suk jam 8 geus subuh can. Encan. Cak roh tolol goblok. Eta makanan aing kunaon ditinggalkeun. Isin udangna beurang. Isin ku naon? Kunutna. Isin ka anak. Musi aya anak aya anu kunut isin ka minantu kan ge isin ka anak kan ge icuk diandap. Bebe aja nyandakan ka makolotna. Ini kenapa? Kok kakek mah salat duhanya begitu ya? Kenapa? Pakai begini nih. Kenapa ya? Ulah sampikeun ka kos gitu. Nah, iyalah tapakuran. Hayu, roh, salat, makanan roh, segera. Kunaon urang embung teh salat. Puasa makanan roh eta teh. Awak makan urang mah naon gara-garana kulantar teu dibere leuleus roh mah gagah. Dibere puasa teh roh mah gagah. Awak eta mah dahar nginum kan jang awak roh mah gagah kan iman masalahna. Mantap gagah urang sanajan luse teu dahar berani kan urang salat 23 rakaat roh gagah. Kuari urang ye, kuari henteu di puasaan, dahar, nginum, aya anu tahajud 23 rakaat. Ayo coba. Ulah 23 rakaat 10 rakaat, henteu. Ulah 10 rakaat geus lah, 4 rakaat, henteu. Haji pendi tah, sugan aya 2 rakaat, henteu. Subuh ge beurang. Sabalikna eta. Ieu roh kalantih roh. Ulah sampikeun ka kalantih roh ieu coba. Nah, iyalah atur ku urang makanan awak, atur makanan ruh. Setelah ku urang diurusan eta ruh engke bakal terbengkalai awak mah. Lamun urang loba ngurusan awak deui, roh terbengkalai. Lamun urang ngurusan roh bae terus spesifik rona, awak terbengkalai. Seimbangkeun, roh urus, awak urus. Syariat garana. Ketika masuk ke torikoh naik ke belah ditu tek ka hakikat awak geus teu diurusan. Geus teu diurusan awak. Geus bae sajadina, hees sajadina bae sebab teu diurusan. Keur ngaji ge hees bae masalah. Teu diurusan. Jangan mah ngurusan roh bae di mobil hees, di kursi hees, ngaji hees, di mana hees bae.
atuh teh ngaranna beuki hees. Ai adu urusan roh mah justru hees teh saeutik. Sebab naon teu daekeun hees. Urang lamun terus babacaan bage babacaan baca Quran. Terus yang gere yang mata yang hees. Lamun terus loh kuna buku hayang hees eta encan babacaan rohna kakarak sungut. Lamun sungut nu babacaan roh ge teu milu, tapi lamun roh nu babacaan awak seger. Urang zikir kakarak disungut doang. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Heuai. Mun ngariung bae urang kebal teuing bae pegel la ilaha sebab sungut nu maca. Lain roh, encan roh, tapi ketika roh make aturan la ilaha illallah la sapeuting. Sapeuting. Tunduk. Moal. Urang ge dibere kaget ge ku Gusti Allah. Lamun urang roh kaurus ya. Roh diurus, aja dibere dahar waktu salat terus zikir. Urang lagi kaget ji, pan ieu teu hayang hees. Teu hayang hees, kaget urang awal-awal mah kaget. Teu hayang hees. Timbul bae aing jadi panyakitan teu hayang hees. Teu hayang hees terus di hees-hees ge kieu teh. Urang lamun manteng roh, rohna kaurus urang set. Tah, ieu awak tinggalin bakal. Nah, ilah datang urang pengurusan roh, datang ka awak poho, jasad poho, roh nu kaurus, maka roh lintuh, awak kuru. Ai urang mah awak lintuh, roh miskin. Aya anu awak kuru, roh kuru, bengek, eta nu tukang. Tak iya roh diurus set datanglah ke alam ma'rifat wa huwa alam lahut wa huwa al-watanul asyul badkur nyaeta alam tahapan asal anu geus ditutur alladzi khuliqa fi